mantak Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta nu mantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deket ka Gusti sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deket jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, dibere tempat anu mulia, dibere tempat sebagai penghargaan deket da anjeun ka kaula sorga, di mana anjeun jauh ka kaula ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu jangan. Nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira. Hiji ngabubungah sorga, dua nadhirun nyingsieunan neraka sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi diberi tugas basyiru wa nadhira atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyiru wa nadhira. Dudukeun di jalan sorga ieu. Di jalan neraka ieu Golkar ieu. Udah itu dulu. Ulah sembarangan. Babagi tugas kiai tugasna corong Al-Qur'an. Pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika. Kepanjangan sungut bule. Kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik. Sarua bae. Hese-hese tah. Jadi ngaji mantek mah kos kitu, teu kudu dicaritakeun kulun pa badun, kulun pa lesa badun, kulun pa lesa. Teu kudu buktikeun bae kos kitu. Ulah nyaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek. Talu kuduna teh mah. Teu nyimpul geus. Corong Quran kiai mah. Corong hadis, corong ulama, eta kiai. Ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika, boga mobil di dunia nama, di akhirat dikerekep sia ku malaikat. Ji, ulah sambarangan huhahe naik Avanza sia. Deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna Avanza. Di akhirat dibeulem naonan gara-gara jadi corong Golkar si Amerika di bawah. Atuh nun teu bae. Ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah keur carita kasimpulan. Dihenteu teh atuh kitu bae. Dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahidau wa mubasysyirau wa nadhir. Kumaha kitu? Kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji at-ta'am dahar, dua wasyarab nginum, tilu wal jima'u jima sek. Nomor kaopat naon? Molor. Sakitu kau perhatikan coba ge. Ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh ngan sakitu kalazatan dunia. Mantak Ibnu Lusan ngajelaskeun ge. Nikmatud dunya salasah ngan nya nama. Kadituna aya idkhulu zakar. Bisa lu eta Ibnu Ruslan. Nikmatud dunya salasan faltu taban namun wa qublatun wa idkhulu zakar. Nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan. Hiji naumun molor, kadua qublatun nyium, katiluna mana nyium. Idkhulu zakar tah ngabebeskeun panakol tongtrong Ci atuh kumaha ngomongna sia eta coba. Itu jak itu tidituna kitu tuh kitu bae. Aduh, cek urang Jawa apa iku? Ah sia. Boten ngertos ora iso orang Jawa.
Ya wis, gue lulu dah. Apa ikut cenah? Aduh, masya Allah. Emang orang Jawa mah pikaserian baik. Pikaserian baik ke cerita Gus Dur teh diundang ke Mekah ku raja, di aya nu dibawa ulama kiai 10. Barang datang ke istana kerajaan di ditu di Arab. Aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul. Nyana kieu bae. Astagfirullahalazim. 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 Gideg bae di tadi hareupeun lawang. Sambarkeun ku Gus Dur, ono apa sih? Gus Dur iki cenah. Opo iku? Iki mamnu duhul, dilarang berduhul di sana. Berarti ini tempat duhul katanya. Waduh, cek Gus Dur teh ya. Dasar teh nyakola, orang NU teh nyakola. Ini mah dilarang masuk. Bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ke pemajikan. Jadi itu barang kamar mamnu duhul, emang ini tempat duhul kali ya. Tuh, emang itu ngaraji kos kitu tah. Mamnu duhul padahal tempat kiki tua. Nah, hiji dahar, dua nginum, artina to'am teh kadaharan. Timimiti dahar berikut bubuahanana. Nomor kedua inuman, nomor katilu jiman, nomor kaopat ieu adalah sare. Jelema asal geus teu ngeunah dahar, gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter. Atau 2 meter. Teu ngeunah nginum kitu keneh bae. Di mana-mana geus teu kuat jima, geus moal kebal deui. Komo, duh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa es. Kunaon emang? Wallahu alam. Atuh geus ieu mamere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu. Neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak. Opat eta. Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ke Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ke Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah. Eta mah deketna jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah. Jeung dulurna jauh, jeung babaturanna teh jauh. Ieu molor. Nah ieulah hijabun lil abdi anillah. Memendak wa idza furida shaumu syahran ala wa idzan furida shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan. Pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu tah. Ka anak bager, ka tatangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Masyaallah, masyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kaduana hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe. Nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam, bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam, lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur
bakia min jawfihi miqdara salasina yauman di jero beteng nyesa 30 poe. Ya Adam, ihbit, hei Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang teu meunang di deketan, teu meunang di dahar. Ku anjeun dirubak turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga 4. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacak-sak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. 4 Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Eueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dubantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah, nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongengna batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar. Lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah. Kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri. Bunga eta Lailatul Qadar. Anak cium tangan. Biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah? Martil ya katarang abah ye. Katarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar. Komo haja SMS-an jeung jahe mah. Eta mah neraka jahanam tah mah. Masyaallah karim. Tuh. Iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak urang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga bener-bener urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkeun dina disyaratkeun puasa teh kieu. Innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cek Gusti Allah, ya aqlu aqbal. Hei akal, madep. Fa aqbala. Akal madep ka Gusti Allah. Semoga cek Gusti Allah, ya aqlu adil. Hei akal, mungkur anjeun. Akal adbaro mungkur. Nurut jasa akal. Cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana. Saha anjeun jeung saha kaula? Cik akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi, ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun. Sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab
anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah. Nyaho posisi eta akal. Nyaho tempat eta akal. Beres. Yes. Maneh ku kaula didamel makhluk dupang mulya-mulyana. Cicing maneh akal. Bakal diterapkeun di manusia maneh akal. Ya sukeun ka manusia-manusia. Nek urang ieu aya akalan. Nyaho posisi akal memang kumaha kitu. Akal nu sampurna teh nyaho posisi. Kumaha nyaho posisina? Mun kopiah dipake di luhur ku akal kan. Sapatu dipake di dieu di handap. Hiji waktu sapatu dikahulukeun. Kopiah dikasukukeun wah akalan. Wah akalan teh geus kitu ngaranna. Pamajikan ku urang dihormat, pamajikan urang ka urang ngahormat akal. Hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler, aya rangdang ora ku urang dimulyakeun, haji kurang akal. Atau luhur teh teu akal. Kitu bae terus. Beres Gusti Allah ngadamel akal, summa khalaqallahu nafsa. Gusti Allah ngadamel nafsu kuari. Baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib begitu digerokeun nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa tah ngabageun jadi gabageun batu geus teu robah saeutik-eutik acan atuh cicing bae masyaallah sumagala lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan ieu lah nafsu ada satu mana di dinya bae tapi ditanya cek Gusti Allah sumagala lah man anta wa man ana nafsu saha anjeun saha kaula jawab Pakolat anak-anak wa anta-anta. Tuh kula mah kula, Gusti mah Gusti. Wah, eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah. Geus babagi jeung Gusti Allah teh. Ya Allah, ya Rabbi, iyalah nafsu. Laman fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawalah nafsu mah. Ku Gusti Allah langsung di neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ka nafsu teh. Digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam. Geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu. Tanya deui ku Gusti Allah, nafsu, man anta wa man ana?" Saha anjeun? Saha kaula? Kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus Gusti anak-anak wa anta-anta yo geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta-anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu nah cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye summa ja'alaha finaril jumi atasana kuari make seuneu lapar nafsu digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar ieu diulah itu diulah ieu diulah itu diulah ieu dipegung diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae anak-anak wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang teh aku ari dipuasakeun kuari kahayang teh diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa man ana saha anjeun saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaulah hamba Gusti pangeran cek Allah teh
orenganan manehmah supaya ngaku ke aing pangeran teh orang kudu di kosongan beteng sia nafsu geus satu kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia. Nah gitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae. Ulah dikepar bae lempang na bonteng suri geus ngalirik we. Aduh. Ya nafsu teh aya nafsu. Atuh nafsu lah teh ngaharep ka Gusti Allah. Di mana-mana buka nanya bonteng suri, nya kopi, nya teh manis, nya susu, atuh begitu taraweh teh daek menghadap. Kereknya nantu taraweh nage. Milihannya nu 11 di mana euy? Taraweh nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Yeuh urang ka ditu lah di dieu mah 23 pape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geussan, geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim, masya Allah.